warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratisyana mukarram Sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawan hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhtar wa ala alihi wa sahbihi ya mubadu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadatul mukarram pengarsabah ihwan ahwan pamagat istri sepuh anom nukusim kuring pika hormat. Mukadimah dicekapkeun ngiring ka neraka. Alhamdulillah urang ayeuna hadir tur dihadirkeun ku Gusti Allah. Lamun mata aya campur tangan Gusti Allah, hamo urang bisa hadir ka ieu majelis. Jadi intina urang hadir ka ieu majelis teh dalam rangka nyaeta nyumponan sebagai murid, nyumponan ngalaksanakan kewajiban orang sebagai murid. Soalnya dina tarekat orang aya aturan dan tarekatnya sebuah aturan. Maka lamun mah urang geus diajar tarekat kudu siap diatur. Jadi ulang mawa karep sorangan. Di Pondok Pesantren Suryalaya ada beberapa amalia seperti amalia harian. Nyata ngalaksanakeun berbagai amalia harian seperti rengse zikir, urang ngalaksanakeun la ilaha illallah saeurna teh 105. Lamun mah 3 urang gentosan dina waktos nu lain. Misalna urang dina amalia lohor ngalaksanakeun 3 gentos ku nalika urang rengse ngalaksanakeun salat asar atau naon lah terserah, nu penting dina sawaktu dina salat urang nyumponan 105. Lamun mah urang teh tiasa ngalaksanakeun salat zikir 105 dina waktu lohor atau asar gentosan dina salat anu sanesna. Amalia harian seueur aya diwengku dina kitab ibadah seperti mandi peuting jeung sajabana, sholat tobat. Terus amalia mingguan nyaeta khotaman saminggu 2 kali. Amalia bulanan nyaeta manakib sabulan sakali. Lamun mah amalia tahunan aya nyaeta satahun sakali seperti nisfu Syaban 17 Agustus. Terus Idul Adha. Terus Idul Fitri, Rajab, Idul Fitri banyak gitu Tapi di Suryalaya berbagai ada aturan. Maka orang mun asup ka Suryalaya kudu siap diatur. Ulang mawa kara sorangan. Inti nama urang mau ulang MKSD mawa kara sorangan kudu siap diatur. Lamun mah urang teh daek diatur kudu jadi guru, bisi dipitaskeun sirah urang kudu jadi guru. Cek guru teh kakenca urang mah kakatuhu seperti guguritan pangarsa Abah Sepuh. Aya guguritan Abah Sepuh anu dikumpulkeun ku Raden Oke. Soal Abah Sepuh teh cek urang kakenca ieu kakatuh deui katuhu deui. Intina urang tara daek nurut kanu jadi guru. Terus dina amalia manakib aya berbagai amalia seperti Al-Quran, tanbih, tawasul, sareng mankopah. Eta amalia teh pikeun urang nyaeta micontoh kanu pelajaran-pelajaran anu ku Abah di aoskeun. Eta anu tadi ngaos Al-Quran, tanbih, tawasul jeung mankopah sareng doana lain Ustaz Asep, lain Mang Yayat, lain Mas Ismail, lain Ade Nurjaman, tapi estune guru keur
lawan diri urang cek Abah kasaluhureun ulah nanduk kasandabeun ulah ngahina ngahina kasasama ulah pasea pasea kapakir miskin kudu ulas asih somean tur budi berasi eta teh saur Abah lain Mang Yayat boga kemampuan naon titah gawe oge keduh komo titah mamatahan nu jadi batu soal Abah dina Mankoba disebut mun murid kaula anu alus mun murid kaula bodoh kaula anu pinter nah jadi diri urang mah ulah hayang jadi jelema anu pinter dan mun pinter mah sakolana oge di mata SLB mah bagian sekolah-sekolah anu luar biasa urang mah jadi jelema anu biasa weh jadi jelema anu biasa waktu susah waktu senang waktu susah geus biasa waktu senang ge geus biasa nalika senang urang teu sombong nalika urang susah teu kupur jadi jelema anu biasa lah tadi dina Mankoba disebutkeun Mankoba 38 alhamdulillah ku kersana Mas Ismail disebat dikemukakeunana dina saban-saban taun naon eta teh kumaha teh Mankoba sabaraha tadi teh Mankoba 3 salapa tepati-pati bijil panon poe angin mere salam ka kaula tepati datang minggu tahun bulan poe jeung sajabana angin mere salam ka kaula jeung mere naon nyaho wae dina eta kajadian tahun bulan poe jeung sajabana ari urang mah nalika hudang sarete lain ingat kanu jadi guru ingat teh kanu HP ya akur komo geus rumah tangga mah bisi kabogok kapangiko nu jadi pamajikan da sapeuting cepot urang WA-an settingan jeung batur gitu matak langsung nalika urang hudang sarata nu inget teh lain eling kanu jadi pangeran atau eling kanu jadi guru eling teh kanu HP bisi diketingali ku nu jadi pamajikan urang mah geuning eleh keneh kudu jadi panon poe nalika bijil panon poe angin mere salam ka kaula ka Said Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sinurani nalika bijil panon poe assalamu alaika Said Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sinurani nalika datang tahun anyar mere nyaho yang dina eta tahun bakal jadi kejadian gempa mah banjir mah tsunami mah ini itu teh geus dibejaan ku eta tahun mangka pikeun murid anu ngaku murid ka Sultan Aulia paling deketna kasihnya eta ka pangarsama anu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Dajul Arifin radhiyallahu anhu supaya jadi pamnon bebenteng pikeun urang dina ngalaksanakeun sapoe-poe kahirupan urang nalika panehudang peureum geuwat eling kanu jadi guru supaya guru jadi non tameng diri urang bisi dina poe eta urang bakal kajadian cilaka musibah anu aya dumibah ka diri urang ku Abah geuwang bakal dibejan yeuh mane bisi ulah ka ditu bisi cilaka yeuh mane ulah salingkuh wae bisi ka panggih ari teh ka panggih mah kita jawab karena selingkuh ngan jebol jadi pikeun murid Abah mah geus diberengeuna tinggal urang daek deukeut kanu jadi guru supaya urang salamet dunia jeung akhirat urang geuning elek keneh ku poe elek keneh ku jam ari jam beres salam ka tuan Syekh mere salam ka pangarsa Abah Anom nari urang tina sapoe sapeuting can Robito ge meuni elingna teh hese Robito ge nya
maling enem robito ge meuni pleng mun pangi deui jeung Iwan karek eling lamun di imah sorangan nya kitu weh eta mah bisa dirasakeun ku diri masih matak sor pembina singkuring dek diajar riadoh maneh ulah eleh ku panon poe ari panon poe medali ka biji geus mere uluk salam ka tuan se nari maneh nu ngaku murid ka tuan se teu uluk-uluk salam-salam aca kunaon maneh kudu uluk salam ka pangarsaba anu supaya dina eta poe maneh jadi jalma anu salamet dunia jeung akhirat. Da teu apal dina poe eta maneh naon nu bakal tumimba ka diri maneh buat teuing maneh dina eta poe maot buat teuing dina poe eta maneh teh bakal cilaka buat teuing maneh dina poe eta teh meunang musibah anu teu dipikahayang ku maneh supaya jadi jalan salamet diri maneh nyaeta nangkel nyekel pageuh ka guru maneh cenah saat pembina singkuri da apa nu bakal nyelametkeun urang mah da apa anu bakal nganterkeun urang ka sawarga maniloka da apa anu bakal nganterkeun urang ka kayaan dunia jeung akhirat da urang mah teu boga kemampuan naon mangka pakaya anu aya di diri urang eta anu guru hartapan anu aya di diri urang eta anu guru sagala anu dipake ku diri urang eta anu guru lain anu urang mata disebutna bil berkah pangarsa abah anu sanajan asli hakikatna eta ti Gusti Allah tapi Gusti Allah lain menempok diri urang anu ditempok ku Gusti Allah mah guru urang naon atuh andalkeun urang salat urang bisa diandalkeun jika urang bisa diandalkeun salat urang zakat urang jihad urang khotaman urang manakib urang jihad urang eueuh setik-etik acan anu bisa disetorkeun ka Gusti Allah nalika salat ku salatna loba riya takabur jeung sajabanna nalika zikir ku zikirna lamun keur loba jigan heueuh lamun sorangan tarik tilu nalika tawasulan keur loba jelema ila hadratin Nabiul Mustofa nalika sorangan ila hadratin Nabiul Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika jadi imam mah ngadak-ngadak qiraatna teh dikaluarkeun lekoh jiga Mang Hendra nah di sorangan beri tembok-tembok bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu akbar kan eta teh masih kana dicampuran ku rasa kitu-kitu lain naon atuh nu bakal bisa disetorkeun ku diri urang ka Gusti Allah ternyata selama ieu Gusti Allah lain memandang urang tapi Gusti Allah mah memandang guru urang mangka urang kudu daek deukeut kanu jadi guru dina mangkoba 38 maksud mangkoba salah siji maksud mangkoba eta teh supaya urang deukeut kanu jadi guru jeung urang kudu daek akur jeung bangsa manusia jeung bangsa jin da murid abah teh lain bangsa manusia hungkul euy jin aya guruna malaikat aya guruna manusia aya guruna ari kaula guruna kabeh samarna Iwan Suryalaya teh anu bungkeulekan ki hungkul lain nalika manakiban teh kari hungkul nu jiga beungeut Mang Yayat mah tata Mang Hendra malahan terkadang mun nyari Mang Hendra keur teu boga duit kan geuleung cek Mang Yayat kan mun nyari beungeut si Ade lamun teu boga udud teh manyun we kan pika sebeleuh kan nyari beungeut Mas Wastari Komo murid abah teh yeuh aya di golongan bangsa jin cek saha tadi disebutkeun mangkobana jin aya guruna malaikat aya guruna manusia aya guruna ari kaula guruna kabeh mangka nu sagigireun urang teh eta teh aya murid apa di golongan bangsa jin da
dan wajib ibadah mah nyaeta jin jeung manusia. Dina hadis disebutkeun tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ibadah. Kumaha eta teh redaksina teh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mangka urang teh kudu akur ye jeung murid Abah, lain akur jeung bangsa manusia wae, tapi kudu akur jeung murid-murid Abah di golongan bangsa jin supaya nalika urang leumpang sorangan eta teh urang bisa disalametkeun ku murid Abah di golongan bangsa jin. Mangka murid Abah mah moal keun aku pelet, moal keun aku eluh, moal keun aku bangsa-bangsa anu hianat ka diri urang anu disebutna teh sihir, karena urang dibentengan ku sobat-sobat urang anu di golongan bangsa jin. Jeung aya wakil-wakil talkin anu khusus nalkinan bangsa jin. Saha? Simkuring tuninga ngan simkuring salah sahiji wakil talkin nu di uninga anu dicaroskeun ku pembina simkuring nyaeta Mama Paki. Tapi wakil talkin nu sanesna mah simkuring teu uninga da eta mah rahasia jeung moal dipublik kasihkeun. Mama Paki teh salah sahiji wakil talkin di golongan manusia jeung bangsa jin. Maka disebut nage macan surya laya. Jeung Mama Paki teh selaku pengurus anu ngurus Abah Anom nalika keur leutik. Jeung salah sahiji wasilah pangarsa Abah Anom digelak non di namian Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Eta teh jenengan nami ti Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam ka Mama Paki. Ka Mama Paki Kanjeng Nabi Khidir ka Mama Paki. Ti Mama Paki teh disarankeun ka Abah Sepuh. Soal Abah Sepuh teh da eta teh dua nami salaras nama Ahmad Sohibul aja Tajul Arifin. Ku Abah Sepuh teh geus we hijikeun. Jadi Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Lamun Abah Anom mah terkenal teh di golongan manusia jeung jin. Maka lamun urang keur sebut weh Abah Anom, jeung lamun urang yakin ka Abah Anom jeung bener-bener yakin ka Abah Anom, mun mah aya jelema nu kasurupan. Ye, lamun mah aya jelema nu kasurupan sebutkeun we Abah Anom 3 kali dina cilingna. Abah Anom, Abah Anom, Abah Anom. Lamun geus kitu teh bacakeun doa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Yakin kan? Yakin simkuring yakin eta nu kasurupan bakal atur da sieun dihakan. Eta teh disebut Abah Anom teh lain sebutan biasa, gelar. Abah Anom teh eta teh sebuah gelar anu dipikanyahokeun di golongan manusia jeung bangsa jin. Abah Anom teh lain mursyid biasa, Abah Anom teh lain guru biasa, tapi guru bangsa jin jeung manusia jeung malaikat. Malaikat ge ngaguru ka Abah Anom, jin ge ngaguru ka Abah Anom. Nari urang bangsa manusia sok ngaguru ka bangsa jin lain. Urang mangkan ka mana itu teh? Ka anu itu teh Serandil. Ka mana itu teh? Kumukus. Gunung Lawu. Jati gede mah teh asup. Hah? Jati gede teh lebat. Jati gede. Kono ayeuna teh keur usum nomor. Aya deui rame. Saya sama paling bisa. Hongkong. Tapi kana guru ka bangsa jin tibalik euy. Da bangsa jin ge ngaguru mah ka bangsa manusia. Ngari
urang mah meni rendah-rendah tinggal guru ka bangsa jin. Ieu da jin mah teu goib. Jin tidak goib. Ngan urang teu bisa ningali da jin setan aya keneh dina sabundereun urang saalam jeung diri urang nyaeta dina alam nasut. Setan masih kena di alam nasut, jin masih kena di alam nasut, manusia masih kena di alam nasut. Can kabarja-barja aja. Jin ge can kabarja-barja aja, kecuali jin anu geus maut. Tah, naon atuh anu ku apa disebutkeun ka diri urang supaya jadi tameng diri urang salamet dunia akhiratnya eta la ilaha illallah. Supaya dina taun bulan poe jeung sajabana urang bisa salamet dunia jeung akhirat. Ku abah dibekelan, ku abah dibere, ku abah dibere pedangna lamun erek perang teh, ku abah dibere tameng bisi aya musuh teh nyaeta la ilaha illallah. Maka dina sebuah hadis sebutkan la ilaha illallah hisni. Ari la ilaha illallah teh benteng kami. Maka lamun urang hayang salamet deketan ka abah, ku abah geus ditakim, ku abah geus dibere pikeun diri urang, ku abah geus dibere nyata dua kalimat la ilaha illallah anu disebutna zikir jahat jeung anu ditakimkeun ka diri urang anu disebutna zikir khafi. Tah sekedik teh sing kuring. Tah tinggal ayeuna urang bisa ngaturna supaya urang bisa ngajalankeunana eta la ilaha illallah, supaya dina poe bulan yang sajabana urang jadi jalma anu salamet. Lain urang teu meunang musibah, lain urang teu meunang gering, lain urang teu meunang kasusah, tapi eta musibah ka gering teu jadi masalah dipikeun diri urang. Soal apa? Dina kitabna kitab Miftahusudud wa yullahidu makna tahlil aila maksuda illallah. Wa yullahidu jeung urang kudu daek ngalenyepan, jeung urang kudu daek ngalenyepan makna ari eta makna tahlil, ari makna tahlil nyaeta la ilaha illallah. Ewadai la maksuda, ewadai anu dimaksud illallah. Jadi ewadai anu dimaksud dina kalimat la ilaha illallah teh nyaeta Gusti Allah. Wa min kalimatin nafi yanfi jami'al muhdasati minad dari wal i'tibari wa yudaduru nadrofana. Wa min kalimati jeung ari kalimat nafi la ilaha kalimat nafi. Ari kalimat nafi teh la ilaha. Jadi kalimat nafi teh la ilaha. Jadi kalimat nafi teh la ilaha. Kalimat nafi teh la ilaha. Lenyepan kan serabat lenyepan dengekeun regepkeun ari lenyepan teh nya. Lenyepan teh regepkeun ye. Ari kalimat nafi teh la ilaha. Tah eta teh disebutna teh kalimat nafi. Jeung ari kalimat nafi teh yanfi jami'al muhdasati minad dari wal i'tibari wa yanduruha nadrofana. Ngaweukeun dina sakabeh dina panon urang minad darot wal i'tibar, dina panon jeung i'tibar teh naon? Jeung pikiran, ingetan urang. Nadrofana. Naon ari anu fana teh naon fana teh? Ruksa. Jadi ruksa
Kan mau urang mah nu sok diruksak teh sok aya dina pikiran urangnya. Manusia bakal ruksak, pamajikan bakal ruksak. Mangka anu karitu mah leungitkeun dina panon jeung pikiran nalika urang keur zikir la ilaha. Leungitkeun. Maka dina zikirna urang kumaha supaya ngaleungitkeun makhluk dina panon. Maka nalika zikir teh kudu beureum. Maka namun keur zikir urang kudu beureum supaya ngaleungitkeun makhluk dina panon. Lamun mah urang zikirna beunta leungit teh makhluk. Sok katingali Mang Yayat nu badag dieu. Katingali coba beureum. Ante mata kalau mengayap supaya leungit beureum. Mata mengayap minang beureum. Diajar ngaleungitkeun, diajar panah coba. Nah, maka urang nalika keur zikir la ilaha kudu panon pereumkeun pikiran ulang ka mana? Meni. La ilah maka disebutna dina ahli tasawuf disebutna taroki taholi jeung tajali. Ngaweukeun pikiran usahakeun ulah ka mana meni. Fokuskeun pikiran urang wa min kalimatil isbat. Naon ari kalimat isbat teh? Illallah. Nah eta teh kalimat isbat. Yusbitu fi qalbi jeung urang kudu negaskeun tina qalbi urang wa nadra idatil haqqi ta'ala Gusti Allah atawa zikir hobi. Nah ieu teh konsep panawal baqa wa yanduru juda datil haqqi nadrol bako. Jadi anu kekal mah nyaeta Gusti Allah. Mangka nalika keur zikir urang kudu daek ngalenyepan mangka ajas TKN Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ilahi anta maksudi warido kama lubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena kalimat la ilaha illallah nyaeta bakal jadi kendaraan urang, bakal jadi alat urang nganterkeun urang ka surga. Karena kalimat la ilaha illallah teh miftahul jannah, kunci surga. Ari surga teh di akhirat tungkul teh lain. Urang teh butuh surga teh di akhirat tungkul. Henteu di dunia butuh surga. Butuh. Kan malam pertama teh seperti di surganya. Sok si Siti teh apa tah? Esan parewan kene tah. Hayang apal surga gerak kali malam pertama tah eta surga dunia. Kan loba duit teh sehat teh eta teh disebutna teh surga dunia. Anu berbau ngeunah disebutna teh surga. Anu bau picilankaeun teh disebutna neraka. Maka urang teh butuh surga teh lain di akhirat ungkur, tapi di dunia ge urang butuh surga. Maka alat bikin muka kunci surga nyaeta la ilaha illallah. Maka nali kalimat tahlil kalimat la ilaha illallah kudu dilenyepan, kudu diregepkeun, kudu diperhatikeun ulah sangeunahna nalika ngucapkeun la ilaha illallah. Kudu seutik-seutik urang make metode cara ulah mawa karep sorangan. Nalik sore apa? Nalika urang zikir berjamaah sorat teh ulah patonyol. Tonyol. Ieu mah abang imam laun makmum na ditukang. La ilallah supaya imam nuturkeun makmum. Salah. Mesti balik ya. Makanya imam nuturkeun makmum. Lamun sing kuring jadi imamna kumaha aing we rek terek laun rek gancang ge.
lamun berjamaah manuturkeun nu jadi imam tereh ngilu tereh, imam laun ngilu laun, imam tarik ngilu imam sare ada kan sida imam sare made lah supaya naon kan dina kalimat la ilaha illallah teh dibagi dua genep kanu dohir genep kanu batin. Dina genepnya eta kahiji toharoh, kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima haji, kagenep jihad. Non bagian batin sabar, taslim, tawakal, ridho, tahfidz. Maka lamun keur zikir loba teh imam lillah nya urang kudu sabar kan urang teh keur diajar zikir la ilaha dina kadua la ilallah teh aya sabar. Maka lamun keur dicarekan ku batur urang teh kudu sabar cirining jalma nu sabar teh daeng mikir. Lamun dicarekan salat teh mikir ulah salah wae. Ieu mah lamun cirina jalma nu sabar teh lamun diteungel ku batur eta mah sabar konyol. Dari nu sabar mah mun diteungel ku batur nangkis atawa teunggel deui. Tah itulah ciri jalma anu sabar. Urang mah da sabar we diteungel ge cicing, lain cicing mah lain sabar kitu mah konyol. Lamun mah urang masih kene cicing teu bisa naon zikir teh anger we kitu dabi mah da sabar we zikirna satiasana ge kieu. Ya ciri nu sabar mah terus berusaha. Tah itulah ciri jalma anu sabar. Ada urang mah sabar we ku Gusti Allah ditakdirkeun sangsara. Teu daek gawe-gawe acan da abi mah sabar. Anu kitu mah sabar. Konyol. Tah inti dina mangkoba eta ngarujuk kanu kalimat la ilaha illallah. Sukumaha supaya urang jadi jalma nu salamet dina taun ayeuna urang ngalobakeun zikir la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah teh alat supaya urang jadi jalma anu salamet. Da ku abad geuning dibere teh kan sadua-duana lain zikir jahar jeung zikir khofi. Aya nu leuwih ti abah sugan aya nu leuwih kecuali murid-murid abah anu deukeut bener atawa anu nya pasantren di ditu kan ari urang mah di dieu nu ditalkin mah nya sakitu-kitu nanya sugan dibere ditambahan zikir hobi. Ada kemaneh mah jelema na bageut urang tambahan zikir hobina teu geuning. Erek anu bager kitu, erek anu kedol kitu, erek nu pinter ge kitu. Maka dina mangkoba disebutkeun tadi anu bagja nu anu cilaka disodorkeun ka kaula. Urang ge golongan jalma anu sabar jeung anu salamet jeung cilaka. Urang teh asup golongan anu salamet atau anu cilaka? Wallahu alam. Nu penting mah urang geus dibikeun ku Gusti Allah, geus ditepeukeun ku Gusti Allah ka pangarsa abah anu supaya urang teh jadi jalma anu salamet dunia jeung akhirat. Urang hayang beunghar bisa teu? Bisa. Cek saha urang mah bisa beunghar maka cek batul mun urang hayang beunghar mah ka surya layak. Betul. Itu betul. Mun urang hayang beunghar ka surya layak, bukan beunghar ku dunia. Dari dunia mah geus jadi takdir. Kan? Lamun urang ditakdirkeun ku Gusti Allah jadi jelema anu sangsara teu boga naon-naon eta sudah jadi takdir. Lamun urang takdirna jadi jelema anu beunghar hayang sangsara ge moal sangsara kan loba riwayatna seperti Abdurrahman bin Auf nu sahabat Nabi nu hayang sangsara dibikeun hartana kabeh kalah beuki beunghar dibikeun teh nya
Tapi hari orang ditakdirkan jadi jelema sangsaranya tarimakeun, tapi walaupun orang seperti sangsara di dunia, tapi orang teu kagolong jalma anu sangsara. Karena orang loba syukurna ka Gusti Allah. Setiap ngucapkeun la ilaha illallah eta teh urang keur bersyukur ka Gusti Allah. Ya, urang teh keur bersyukur. Maka mundel ari kalimat la ilaha illallah mah mundel pisan, tinggal urang daek ngalenyepan, daek urang mempelajari, daek urang ngadengikeun naon lamun setiap nasihat-nasihat anu marujuk kanu zikir eling ka Gusti Allah. Seperti tambi ta eta teh sebagian dina la ilaha illallah. Mankoba eta teh sebagian riwayat dina la ilaha illallah. Karena Abah Anom Sultan Aulia pengamal la ilaha illallah. Kenapa Abah Anom bisa hirupna akhlak mentambi? Karena Abah sering melaksanakan la ilaha illallah. Maka tembong di diri Abah jadi mursyid anu muntabi. Alhamdulillah. Jam soraya.